Zarah ka Kangjeng Nabi mah teu kudu ka Madinah. Ka Madinah sote nu boga duit. Cara Haji Mamin, cara PWH, cara Kapolres, jeung para nu sejena nu baroga duit. Zarah ka Madinah. Nu miskin cara urang mah cukup maca sholawat ka Kangjeng Nabi geus zarah. Cukup. Kangjeng Nabi nyaritakeun asal kaula di salaman, assalamualaikum ya Rasulullah. Emang kula teu ngadengepan, kula mah teu maot. Boro-boro kaula cek Kangjeng Nabi, jelema nu maot syahid wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la ta'lamun. Para syuhada bae ge teu maot anu nempel ka Kangjeng Nabi atau komo Kangjeng Nabina. Nu mantak tadi Kangjeng Nabi hadir di dieu waktu Ki Jamal ngomong teh si budak saha. Cek Kangjeng Nabi blon di budak ya. Tiba deui ku Haji Pudoli ieu mah 2 kali blon deui. Ya Allah ya Rabbi, Kangjeng Nabi hadir ketika orang salam, ya Karim, assalamualaikum ya Rasulullah, alaikassalam ya Kiai Jamaluddin, Masya Allah, anta habibi ya Jamaluddin. Tuh, kasih mana dia aja Kangjeng Nabi. Banten dah.